ternyata malaikat Israel teu kahalangan ku duit miliaran, ku duit triliunan, wayah maut bakal atuh komo kos saji pede nu susah kagok cak malaikat geus be dijejak asananya nam. Ya Allah, Kiai Haji Supari mah ieu teh ditampa ku malaikat ketika prak be dicabut nyawa. Ji. Percaya? Wan naziati gorko wan nasitoti nasto wan nasitoti nasto dengan lembut wayah Haji Pendi mah asana ku malaikat Israel dicabut tadi diiriknya naon diiriknya diirik emang beas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Puji urang panjatkeun kajat Allah Rabbul Izzati anu parantos nyiptakeun ayana alam arwah, ayana alam rahim, ayana alam dunia, ayana alam barzah, kemudian alam akhirat. Salawat salam mugia tercurah keharibaan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos ngajelaskeun ayana alam-alam tersebut. Nu mulia para kiai, para asatiz, baik kiai nu asli maupun anu palsu. Aya Kiai Haji Supari, aya Kiai Haji Supendi, nu asli nu mana, nu palsu nu mana eta? Urang doakeun Kiai KB nu asli nu palsu nu termasuk asatiz, mudah-mudahan diberi berkah ku Allah. Para kasepuhan anu haladir, lurah aya kan lurah aya tahu. Bupati aya, Bupati Haji Rusdi termasuk kumna hadirin nu haladir dina ieu tempat, mudah-mudahan menang kokocoran rahmat ya Allah. Amin ya Allah ya robbal alam. Lamun urang inget kana pae, mun inget kana pae, pasti Haji Pendi moal daekeun susuitan mun neuleurangda. Ih, on jasanya berarti teu inget ka paehnya nama. Ya Allah, kunaon memang ya perjalanan panjang nu sangat luar biasa kahirupan teh ku Allah diciptakeun sakaligus para arwah ditended di alam arwah di solbu Nabi Allah Adam alaihissalam sakaligus be tak iya waktu baheula urang di alam arwah Haji Pendi lamun akrab jasa pahareup-hareup menjar akrab, lamun kurang pati akrab atau rada malieun, lamun
bebeneran teh akrabna patonggong-tonggong tuh. Iya sana Haji Pendi baheula jeung guru urang Al-Magpula baheula patonggong-tonggong asana itu dong akrab hari akrab mah atuh merean kue merean duit iya mah malingan berkat guru dibalik ya nama kan diwajibkan ji mantakan ke asana moal dipake kawauh nya nama di alam arwah Masya Allah terus ribuan tahun orang pindah ti solbu ka solbu ti solbu ka solbu datang katek asup ka jero beteung ibu urang di alam rahim. Ben ingat baheula di alam rahim ingat can ingat atuh can ingat Masya Allah engke mah jaga ketika urang teh bemaot diingatkeun deui bahwa urang teh baheula pernah cicing di alam arwah ingat bakalna pernah cicing di alam rahim ingat bakalna kuari mah ya di alam dunia dibere poho be cacak-cacak Haji Pendi dibere ingat waktu keur cicing di alam rahim di jero beuteung emak ditanya pen manggihan naon jangonya ceknya asal malam Jumat jaya orai orai bapak nama den orai bapak ya Allah ya Rabbi hadena teu dibere ingat indah kahirupan di alam arwah indah kahirupan di alam rahim maka ketika Allah mempertanyakan alastu birabbikum bukankah aku sebagai Tuhan kalian Masya Allah kabeh urang baheula ngajawab qalu bala syahidna nu calon Kristen nu calon Hindu nu calon Buddha nu calon Konghucu nu teu percaya ka Allah anu beragama Zoroaster jeung agama-agama lain komo anu beragama Islam pasti kabeh seragam ngajawab qalu bala syahidna kunaon karena aya di alam kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah indah luar biasa terus-terusan indah ningali zat Allah subhanahu wa ta'ala matakan di dialah tebutuh dahar tebutuh nginung tebutuh nanaon karena naon nutrisi nah ia adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala gujrag lahir ke alam dunia gujrag lahir ke alam dunia ulah ngomongkeun di luar agama Islam jelas tama terputus baheula mangajawab Allah pangeran di alam rahim Allah pangeran kunaon di alam dunia tia nyana teu percaya ka Allah terputus kan berarti geus ulah nyaritakeun eta ieu be urang mah alhamdulillah percaya ka Allah subhanahu wa ta'ala qalu bala syahid barang prak be Haji Pendi di alam dunia cicing tek be neule rangda cak Allah pen ulah disuitan tuh akur teh jeung jawaban mulai hei eta segala dicekal-cekal leungeunna naon tan maksudna S2 na maksudnya gitu S2 maksudna naon S2 ji ya Allah ya aki-aki oona teh kira-kira ayo coba qalu bala syahida indah jawaban anu sangat luar biasa kunaon ku Allah dilarang main slot Haji Pendi main slot main kelot deh beres ya Allah paniasana ya rada aya beget selotan ya
yang naik kan iya kan nunyian takur kejeng jawaban qalu bala sayyidah. Lamun bener-bener ngaku Allah sebagai pangeran atau dilarang ku Allah teh hei ulah main selot atau urang teh merengket. Masya Allah prak be loba anu keliling ngahutang-ngahutangkeun duit ibu-ibu karumpul jadilah nyarokot bang emo euy aya tahu di dia Malida ih segala ngaku deui ya Allah ya Robbi. Jawaban qalu bala sayyidah kamana ketika Allah ngalarang awas bentuk peribaan dekos kumaha bae ge ieu diancam ku Allah ahallallahul bai'a wa harrama riba ngerebek bakalna di neraka. Masya Allah sedangkan Haji Pedi mah bandarna tuh muda dong waktu muda deh dagang tia nu jujur cak Allah ulah sok ngurangan timbangan ulah sok ngurangan takran kudu nu jujur ulah main uplas oplos atau kunaon Haji Pendi dagang karung dioplos borongan jahit borongan tah ayo kuari cicing di alam dunia dek nu beunghar kumaha abe ujung nama tetap bakal diumumkan di masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hei ternyata malaikat Israel teu kahalangan ku duit miliaran ku duit triliunan wayah maut bakal atuh komo kos Haji Pedi nu susah kagok cak malaikat geus be dijejak asananya nam. Ya Allah Kiai Haji Supari mah ieu teh ditampa ku malaikat ketika prak be dicabut nyawa. alah Ji percaya wan naziati gorko wan nasitoti nasto wan nasitoti nasto dengan lembut wayah Haji Pendi mah asana ku malaikat Israel dicabut tadi diiriknya nama diiriknya emang beas wanasiati gorko jelema anu kafir ieu teh dahsyat luar biasa dicabut nyawana. Masya Allah nauzubillah min zalik nu beunghar maut nu susah maut nu boga jabatan pasti bakal maut atuh jelema nu teu boga jabatan ge atuh pasti kullu nafsi zaiqatul maut diumumkeun di masjid hasbunallah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haji Supendi telah paeh Supari Haji Pendi paeh ulah paeh teh hayang maot geus Haji Pendi maot ayo coba teu perlu khawatir jelema anu nyambung ka Gusti Allah di alam arwahna teh ngaku qalu bala syahidna di alam rahim ngaku qalu bala syahidna di alam dunia ge ngaku qalu bala syahidna ya kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami Allah Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Teu perlu khawatir karena sang junjunan alam Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan di alam barzah di alam kubur ieu golongan anu bakal dibere raudhah min riyadil taman sorga. alhamdulillah Masya Allah nu iman ka Allah nyambung ka ibadah dibere taman sorga.
beuh Masya Allah poek kadeleuna doang di jero kuburan tapi caang sempit kadeleuna doang tapi lega eueuh nanaonan di jero kuburan kadeleuna doang ternyata rindang berbagai pohon-pohon cai curcor beraneka ragam buah-buahan beuh termasuk di baturan ku bidadari. Bidadari? Iya, sabaraha urang teh? Ih, sabaraha urang. Raudhah min riyadil jinan, teu perlu khawatir di jero kuburan caak lega segala aya kabitan teh Haji Pedi. Kabita dong. Daek siap. Ke heula. Tuh. Malah. Samreka. Ji. Euy. Tuan rumah. Pan ieu nu geus nu ngomongna nabi urang. Mustahil kadzab bohong. Mustahil nabi teh bohong. Teu mungkin itu sebuah realita, sebuah kepastian. Nabi urang ngajanjikeun bahwa aya raudhah min riyadil jinan. Taman-taman surga. Insyaallah almarhumah aya dina taman-taman surga. Caang jero kuburana, lega di jero kuburanana. Wallahu alam Haji Pendi mah. Pasti lebar lah. Ji. Kunaon Haji Pendi nu mantak embung. Padahal geus disadiakeun taman sorga kunaon? Loba nu geulis. Emangna bakal laku aki-aki kos kieu? Ya Allah ya Rabbi. Nu jadi permasalahan nu mantak Haji Pendi teh ieu embung waka maot nyana teh sebab teu pede pendi teu pede. Lain pede pendi gitu. Ji. Teu jara teh. Kunaon anu mantak teu pede? Tah, nyana pernah mawa jablay. Ngojek, Ngojek. Ya Allah ya Rabbi. Pernah mawa jablay itu bakal dibentukkan amal bau bakal. Ya Allah. Ngoplos karung. Ngoplos. Ngomong dicampur jai. Masya Allah. Pernah nyokot Bang Emok. Iya, bandarna. Kerlak pae. Masya Allah. Ya, lamun gambaran Kiai Haji Supari mah Masya Allah. Aya jelema kasep. Bari jeung sengit luar biasa. Cak Haji Supari teh saha maneh kula teu wau. Masa si teu wau? Pan ieu teh pagawean salat anjeun Haji Supari. Teu mungkin. Ji. Ya Allah. Pan ieu teh ieu kaula ieu teh pagawean maneh baheula teh umroh, baheula teh hajian, baheula teh nyantunan yatim, nyantuan janda-janda jompo. Beuh, luar biasa sodakoh bro. Tah ieu kami bentukna Masya Allah kasep luar biasa. Cak eta amal anu baheula amal-amal bagus teh Haji Supari tenang kedeung aya malaikat munkar wa nakir geus ngopi bae ngarokok kula nu ngahareupan di ditu Masya Allah jol malaikat munkar wa nakir eta Haji Supari mah nongton bae kieu selantaran amal salat anu ngahareupan man rabbuka ngajawab Allahu Rabbi untung luar biasa. Masya Allah coba giliran Haji Pedi Masya Allah nyahideung sarua jeung awakna nyebut hitam manis anu nyebut hitam manis kanyana ieu mah hitam tai kebo nya mah. Ya Allah wah luar biasa nyabau cak Haji Pendi sama nih kula teu wau bebelaga teu wau bae bener kalau mah teu wau pan ieu baheula maneh teh ieu pernah susuitan karang da ta ieu kami bentukna tuh bau pan bakalna kan ta ieu kami bakalna bentuk main slot teh ieu kami. Ya Allah ya Rabbi
iya pan baheula pernah nyokot bang emok kan tak iya bentukna kami bau bakal Masya Allah layanan nyenangkeun malah nyingsieun gerak kedeng datang malaikat munkar wa nakir dijejak siapa bakalna ayo tukang ngaji Mas Kiai. Tukang ngaji torojol datang malaikat munkar wa nakir ditanya Haji Pendi man rabbuka. Masya Allah kunaon ngajawabnya spontan balak genep teberes teberes ya Haji Pendi segala ngajawab balak genep tuh Gusti Agung kira-kira pisorgaeun apa pinarakaeun ji kurang neraka iya nu dikhawatirkeun ge ucapan junjunan keneh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu teh di alam barzah di alam kubur bakal aya huproh min huparidiron geburan seuneu neraka duh untung kos almarhumah mah aya di raudhah min riyadil jinan rugi jelema anu aya dina huproh min hupari niron naujubillah min zalik mantakan yuk salametkeun awak urang ulah sampai aya dina lembah huproh min hupari niron supaya urang aya dina raudhah min riyadil jinan. Kiai kumaha carana pertahankan keimanan orang ke Allah subhanahu wa ta'ala? Carana jagaan melalui Allah marentahkan salat yuk orang salat nurapi salatna mun urang teu nyaho rukun wudu tanyakeun ka ustad ka santri teu nyaho rukun salat tanyakeun ka ustad ka santri terus insyaallah ketika orang rapih salatna Allah ngajanjikeun anu melalui lisan junjunan aya dina taman-taman sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk jagaan iman orang, yuk jagaan bemperan, yuk bentengan iman melalui naon laksanakeun naon nu diparentah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Beuh untung ibu-ibu mah kunaon ka sorga teh babari carana asal nurut doang ka salaki. Ih masya Allah teu kudu ti penting salat tahajud, teu kudu salat duha, teu kudu puasa Senin Kamis komo unggal poe mah teu kudu asal ieu tia nyadiakeun kopi isuk-isuk wudu terus toel salaki aa rek sarapan tuh geus sadia sorga sakitu sarua jeung salat 1000 rakaat. Wih, masa sih? Aya di Pasir Jaya ibu-ibu nu isuk-isuk geus nyadiakeun kopi laju uduk bari ngagerokeun ka salaki nu ngeunah ngagerokeun lagi tuh geus sadia aya eueuh. Hujan gede asana. Masya Allah. Atawa tipe ting nawaran arek moal. Maksudnya nawaran naon Kiai? Nawaran. Kikituan. Kikituan teh naon maksudna? Biasa. Nah leungeun segala. Astagfirullah. Wik di jalan aya bae. Tuh, iya ibu-ibu, sok tilok nawaran ka salaki. Ya Allah ya Robi. Masya Allah jeung maca Quran timulai alif lam mim datang ka palak binas hatam ieu leuwih gedean keneh nawaran ka salaki. Arek moal. Tuh. Sakitu doang. Tanya ieu teh wiridan gede luar biasa ti kuari apalkeun ti ayeuna keneh. Arek moal terus bebari lempang ge arek moal terus beda datang ka ieu mah cicing bae. Itu masya Allah maut bakal aya dina raudhah min riyadil jinan taman-taman sorga. Masya Allah
Endek moal euy dek nawaran moal kedeng terus bae nya Masya Allah teu kudu hese-hese deui Masya Allah ibadah anu gede luar biasa ibu ningali kana wajah salaki ningali kana wajah pamajikan gede jasa ganjaranna mantakan iyalah ibadah paling hebat kayak di ieu mah parong-harong be pahareup-hareup jeung salaki dele Masya Allah cak pamajikan karak sadar goreng salaki goreng jasa ya Allah ya Rabbi mantakan yuk pertahankan iman ke Allah subhanahu wa ta'ala melalui bentengan-bentenganana ngalaksanakan perintah Allah ngajauhan larangan Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah sing hade ulah sampai iya salaki engke jaga di alam akhirat nak dicokotan amal-amal kudu jadi pamajikan kunaon cak pamajikan engke jaga dina poe kiamat Gusti ieu salaki kula ari make beuki mere duit tilok tuh mulai kan urang dia urang pondok sia awas Gusti pan Gusti teh ngawajibkeun bahwa salaki teh mere napakah kanu jadi pamajikan mere napakah kula Gusti ieu tia ari sapopoe terus bekunyana teh ieu dititah anu ari mere duit tilok Gusti tuh ieu bakalna amal salaki bakal dicokot ku pamajikan kan rugi luar biasa kah mantakan awas urang rumah tangga supaya rapi nuturkeun cara Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jang naon jang supaya orang salamet di jero kuburan amin ya robbal alamin tuh iya almarhumah magis dipastikan jasa kunaon awewe maut asal nu jadi salakina ridho bae geus salamet jangan kuncina ridho bae salakina tuh iya ayeuna Masya Allah almarhumah dihawalan kanu kalimah dusaha nu ngahawalana salakina nuduhkeun kan ridho jasa Masya Allah pasti ke almarhumah ngarang-ngaran hirup aya anu kasalahan kayak gitu diampurakeun beuh luar biasa pohara ngadoakeun jeung sajabana ridho anu sangat pohara jadi salakina ieu cukup jang tiket ka sorga tuh sedangkan kan Haji Pendi mah Haji Pendi nyana maka pamajikan teu pati ngaridokeun cak pamajikan kayak diarah ku aing bakal kunaon tilok mere duit ka aing bakal hadirin waladirat rahimakumullah yuk pertahankan ketika orang membaca ngajawab baheula qalu bala syahidna karena jaga engke di alam mahsyar ditantang ku Allah subhanahu wa ta'ala wabih limanil mulkul yaum sah nu jadi raja poe ieu eueuh nu bisa ngajawab kabeh caricing akhirnya dijawab ku Allah lillahil wahidil kohar Masya Allah mantap yu mantepkeun jang persiapan orang jaga di alam akhirat kuari ulah sampai putus bahwa Allah sebagai pangeran bemperan ieu tia bentengan supaya ulah acak-acakan melalui nurut karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala ngajauhan karena larangan Allah subhanahu wa ta'ala dari zaman anu sangat luar biasa zaman fitnah di alam dunia ngan sakedeung sangat luar biasa sakiceu buktina kamari aya keneh pamajikan urang kuari geus teu aya kamari aya keneh indung bapak urang kuari geus teu aya kamari keneh tatangga urang aya kuari geus teu aya Masya Allah kamari utuh keneh duduluran teh lamun kumpul teh aya timun cikal datang kanu bungsu kuari geus nyek celekan hiji-hiji meureun isuk pageto bakal datang ka aing ge bakal sarua nuturkeun ja urang teh pasti ieu tia antum lana salapun nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallahu taala bikum lahikun bakal nuturkeun
almarhumah kuari teh ya ieu geus aya di alam barzah atuh pasti isuk pagetoge salakina bakal nuturkeun lahikun kan gitu kuari almarhumah engke teh ya almarhum Haji Supari gitu kan atuh bakal ngan engke Haji Pendi heula hadirin hadirat rahimakumullah sanajan orang bari jeung saha heureuy lagaan tapi ieu teh sangat luar biasa yuk supaya orang maot mawa kalimah thayyibah la ilaha illallah supaya orang di alam barzahna di alam kubur aya dina raudhah min riyadil jinan taman-taman sorga nauzubillah urang aya dina hufrah min hupariniro nauzubillah summa nauzubillah min zalik mantakan yuk urang sahalaya sahaluan saluyu ulah aya ieu teh geuneuk maleuk-meuk ulah aya seling masalah antara dulur jeung dulur antara tatangga jeung tatangga antara baraya jeung baraya komo ustad jeung ustad kiai jeung kiai mah eueuh untungan orang para sea patektro rugi anu aya mendingan orang yu ngahiji silih doakeun silih urang teh jembarkeun kabeh ulah aya kukumaha ulah sampai urang masalah jeung dulur kabawa pae masalah jeung tatangga kabawa pae masalah ke jeung berbagai kabawa pae itu rugi luar biasa mantakan mumpung urang keur dibere hirup ku Allah yuk urang silih jembarkeun ulah aya kukumaha ulah aya gantar kakaitan karena kabeh urang bakal maot kullu nafsin za'iqatul maut wa ilainal masir kami cak Allah bakal balik mantakan ulah mawa beung berat saeutik-eutik acan nya dicukupkeun sakieu mauizah ti kaula mudah-mudahan aya manfaatna mudah-mudahan aya barokahna amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ya aliyu ya kabir ya sami'u ya basir ya latifu ya khabir ya farijal hammi wa ya kasifal ghab ya man li abdi yaghfir wa yarham dafi al bala ya Allah dafi al bala ya Rahman dafi al bala ya Rahim da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin hadanallah iyyakum ajmain wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.